Dupi itu arca naon Bu caket lomari? Arca manik. Oh, syuhun. Paingan mun diseukeut bibirna. Toya meja saking prawingwang. Toya meja saking prawingwang tinalangan ampel gadi. Toya meja saking prawingwang tinalangan ampel sekar pinuji nyebat kastori banglus lampahipun ya astra jingga anu parantos kalamian aya di kota sasat nuju ngadonongan. Aduh obat ilaha illallah. Si horeng kieu geuning nya euy ngasaan anu mah cicingna curug batur teh. Heueuh anak dewek teh euy geus mang bulan-bulan ngadunungan euy. Ai dunungan teh pedit. Cap jahe. Saja berarti buntut kasiran teh irungna ge buntutan. Heeh. Boga nunungan teh kaya mengkenen Asep. Heeh. Aduh ampun aing jeung ieu runtah nih cangkang kadu. Dunungan dewek mah euy kaduna dewek mah bagian sikina we di dieu ieu ngalemetan. Heeh, keuna asa seungitna ku seungitna geus eueuh. Padahal lamun aing ngadunungan di Pak Aci mah meureun moal kieu-kieu teuy. Senangkeun ditu mah. Tepa-tepa atuh dugulna meureun. Tepahan ka paganti. Ya. Komo meureun ngadunungan di ade di Rosida mah euy. Moal teu ipis bibir aing. Oh. Ari ngadunungan di Neni Hayati meureun aing kudu ngakanan keusik. Montong besi kulit asa dicalap. Si Nurun euy dagang sayurna. Naon euy? Geus kana sagala rupa, da ugan mah geus kana dus. Kreatif. Kan bejakeun nih ke Mang Ading tong dagang di bensin gitu. Alah, ampun cing hirup aing nepi ka kieu euy duh, pager kudu diomean. Kudunungan mah ieu teh euy kudu dipelakan widara pager teh. Sementara mah ku awi we heula. Oh, sementara mah ku dewek perakane ku buah. Hah? Tau ge anu ngabejaan cenah lamun hayang kapake kudunungan ieu pager teh pelakan roti. Pelakan ku kagorengan. Heeh. Goreng udang. Oh, goreng udang gorengan. Cing jadi tong bodor maneh mah di bagian aing. Si akeh jauh. Jadi mah ngalok we perhatian. Ngalok we. Cing leuwih kreatif ulah bang barang udah nyiruan wae. Duh dunungan datang euy. Ada dewek oge ieu inget ka si Ijem dek teh geus bulan-bulan teh euy mangkaning ditinggalkeun teh keureuneuh 2 bulan dek. Oh, meureun ayeuna mah geus 8 bulan leuwih euy. Geus bulana. Heeh.
Ya tarik digawe rek hulang-hulang. Astagfirullahaladzim. Sumuhun ibu ieu teh ieu sin teki nuju dirabutan ku abdi ieu. Astagfirullah eta mah lain teki kuping gajah monyong. Uluh. Apunten manawi. Kabina-bina teuing ci atuh aduh kumaha ngesalkeun digawe geus hampir 8 bulan tapi nepikeun ka teu motekar pisan. Sieun naon anu kudu digawekeun imah nu sakeleutikna. Buruan nganu ukur 2 meter grepek. Ya, ngamangpatkeun anu aya. Ayeuna teh lahan di dayeuh teh beuki kurang. Nya. Kulobana developer. Sakieu ge urang kudu nganuhunkeun boga imah, dirinya boga gawe. Lain ngocoblak kitu nanggo edah ni raos ucang age dina kursi. Sakantenan nganggo dasi ujang. Sakantenan, anggo tak kopeah anggo. Sok sakantenan tah. Emer tiungkeun kana hulu. Coba itu nepikeun kakalaka ngahuleng. Punten dunungan da kumaha sudah ieu abdi teh meuni samarampa ieu sin abdi teh inget ka pun bojong nu aya di lemur. Nah, kabina-bina teh nya kami ngagaji duit teh lain keur cinutrung, lain keur olohok, lain keur ngalamun olohok kembang kadu. Tapi kami ngagaji teh hayang imah beres, rarapi. Coba itu lalangit hujan kakarak 3 poe geus jibruk kitu. Imun da ku abdi na kentengna peupeus apan bade digentos da anu peupeus da pan abdi nyuhkeun artos ka ibu kangge nyuhkeun kenteng ning ti pasihan. Rek dibere kumaha tuh da sia mah? Apaksa ku kolor abdi panginten kenteng di dieu. Nu aya angere bocor, Bu. Eta teh kenteng anu di kamar teh ku kolor maneh? Tingali ya bujur abdi pan teh make cangcutu. Astagfirullahaladzim. Aduh, eta anu di kamar teh kolor maneh dipake kenteng? Mun, Bu. Paingan kana kasur nepikeun ka bau hangser. Astagfirullahaladzim Gusti Nu Maha Agung la ilaha illallah. Cing atuh cepot. Cing atuh sing bisa ngangeunahkeun kadunungan teh. Mun. Ulah tungtutan we loba segala dipenta. Abdi teh wengi teh ngimpi di udag-udag siki korek api, Bu. Terus Muhun, jadi meni ngomong aing ngimpi di udag-udag kancing, jempe teh ngomong. boga dunungan teh inget boga kitu. Arek ngadu naon jeung ieu? Harta menang kami. Muhun. Rupa menang kami. Muhun. Arek ngadu ngimpi. Sok halus-halus ngimpi. Sin abdi wengi ngimpi di udag-udag kabel. Terus Mun kabelna we ponok jadi abdi teh lumayan kitu teh tiasa naik kana bus. coba. Ya, dengekeun. Lain ngajak heureuy di maneh mah kadunungan eta nanare bagi jaga guluna lele segala. Aduh, eta make jeung naon senal dipapake eta teh aduh, ieu teh senal 50.000 monyong. Aduh. Tong dipapake. Eta make jeung wawaniana. Abdi mah seri teh dunungan ieu we emut ka Amuhtar Ibu EN. Nya. Kumaha? Ibu EN, Ibu Nenengsi. Heeh. Abdi kan tos ngadunungan di dinya kepungkur. Ngan itu paling ambek abdi lamun disebut si monyong. Sedangkan abdi teh pegek. Heh, antara pegek jeung monyong mah apa deukeut. Bedana teh antara bibir jeung irung pan eta teh kahalangan ku kumis. Mohon. Tah ayeuna mah kieu nya. Kami teh keur masalah kieu eueuh keur ka Singapura. Mohon. Tak eueuh deui nu kepercaya di dieu teh keamanan, katertiban jeung kaenahan teh aya di maneh. Mohon. Keamanan, beusing ke tengah peuting galinging atau tugas siskamling laksanakeun ku maneh. Kami istirahat. Abdi dugi ka jam 4. Naon? Sare. Alus eta cara motekar eta satya kadunungan. Teu mohon. Jajauheun ka katiga laksanakeun katertiban, keamanan, kainahan. Taina kainahan beresan tu taman. Ya abdi apan itu ku abdi parantos jepelakan itu. Naon? Itu taman paling ditu. Taman naon? Itu parantos jepelakan kuuk paling ditu ku abdi. Astagfirullahaladzim Gusti Nu Maha. Ya taman mah lain duh kudu dipelakan kuuk Gusti Nu Maha Agung. Tatangkalan. Lamun taman teh kudu dipelakan tatangkalan. Oh jadi tatang teh kudu ditewakan ku abdi. Setiap jalma nu ngaran tatang kudu ditewak kudu ditancapkeun di dinya. Saumur hirup beunghar boga pagawe geus ganti-ganti ka karakiku ieu ya. Kesel tapi nineung. Kabina-bina teh. Seueur ka abdi teh jalma anu kesel tapi nineung teh seueur pisan. Di antawisna. Dan Di antawisna supados pada ka hartos. nuhun abdina emot kana purwadaksina teh da. Dupi hartosna purwa. Purwa iku wiwitan. Daksina. Daksina wakasan. Dupi purwa sareng daksi dilebet kana hukum naon tah? Hukum pidana. Aduh. Ampun cek Bu abdi cek kieu itu nya. Bener terus kumaha maksudna? Bade sasanga mah panjang dengan kitu. Abdi teh sok sieun dicarekan wae da abdi teh pemicicing wae di dieu sieun TBC sieun penyakit ibu teh pak abdi.
Penyakit naon? Apaan ibu teh penyakit hepatitis B? Baheula ke balangsak dah hepatitis B teh singkatan tina balangsak. Cuman gitu. Sanggeus leungit hepatitis B na jadi ayeuna teh beungharna. Balangsak na geus kaliwat. Beungharna mah ya jeung kami babarengan tong sieun. 80 tahun deui kami bakal menang kabagjaan. Pokoknya mana dijamin kesenangan weh. Amin, mudah-mudahannya Bu singnya. Da si Amin nomor jalan kabagjaanan oge. Nyaho si Amin. Henteu. Heeh, da kami kican nyaho kakarak dina impian teh. Basa ngimpi di udah kancing. Tong diwangsulan deui Bu. Insyaallah. Tong diwangsulan deui Bu. Moal ta ayeuna kieu ya. Kumaha maksudna sok geura caritakeun geura wincik wiji-wiji pada binjir beas, ulah di dinding clear sinang silokan naon maksud tentang itu tujuan anu utama, Pak. Aisyah mah abdi teh emut kapun bojo. Si Ijem teh parantos waktu dikantunkeun ku abdi teh 2 bulan reuneuna teh. Nya harita teh nyarita cenah. Mun aya parantos bulanna rupina parantos kana 2 minggu mah reuneuna teh. 8 bulanna gitu. Janten kumaha ayeuna ta ibu da abdi teh semun da goreng-goreng oge pamajikan teh sing masih kana katalian ku abdi. Ngarti lah. Rek eta rek maro 40 poe. Muhun tak kitu. Deh pengen mending sedang dan elegan jair kitu. Ari ibu teh terasa diangge serep ku abdi teh. Kurang ajar tina menan abang kena bibir ti deung kulit teh tulangan ngomong sak cuntak sak campleng. Monyong. Ieu samangka monyong. Eta aduh rek balik tapi eta sarung kami tong dibawa kitu. Ieu nyaho harga sarung ieu sabaraha cing? Duka tuh. Sabaraha cing harga sarung cek teguh we teguh. 2000. Alah 2.000, 80.000 monyong. Aduh, sugan teh henteu kitu pegek. Jadi naon maksudna caritakeun? Mun bade namu teh abdi teh patut naon? Namu di pasihan nuhun henteu atuh ka da eta mah kasayan minta bade namu. Abdi teh parantos teu tiasa ngomong naon-naon deui teh soal namu teh. Terus parantos mindang teuing ka ibu. Teu naon dengan ulah kieu. Ari waktu nginjem make sora Arjuna, tempo ditagih sora Bima. Nah eta nu waruksak mah. Kumaha sapertosna Bu? Ari bade namut Ibu manawi aya karidoan abdi teh bade namut 5.000. Tempo ditagih. Eueuh. Tuh ibu ge bisanya digangsa. Biasa jadi dalang ibu sakedap deui. Insyaallah. Jadi ayeuna maksudna rek nginjem duit keur naon? Mun kang emekelan pembojo Bu di ditu abdi teh upami tong ceklak wae sok kumaha maksudna? cuman pemimpin bojo panginten pantos ngelahirkeun abdi ka dieu deui. Tapi ulah cudak tinggal igal. Moal. Ulah poho kana kewajiban. Pantenan moal. Di mana geus sering saya di ditu balik deui. Bade wangsul deui. Ka dieu. Sanes ke Cianjur. Oh, halus tah. Ari kami saha atuh nu mantuan di dieu? Lan. Ambil larian deui, mun masih asep ana cenah bajana kaluar na. Si asep ana anu geus teu nyaho eta mah. Anu mana teh? Anu jebleh. Cumun Bu. Hah, da geus nyaho eta mah pamajikanna teh stadion mun teu salah teh da kusi ngomong ka ibu. Kumaha cenah? Stadion pamajikanana. Istri teladan teh. Anu mah kieu ibu teh. Rukmini. Nuhun. Ibu teh sanyana mah pagawe teh geus ganti-ganti jeung maneh teh rada cocok ngajan maneh homhang congah oge tapi maneh bisa mihapkeun diri. Jadi lamun rek ka dieu, omah lamun rek mawa gantina ulah ngalejokeun. Moal. Baheula kungsi mawa gantina si Dedi. Tibatan digawe teh kalakah ngeceng kana meja. Jadi kemah Buat mau di Rosida teh. tak kitunya. Mangga tuh. Tah ari perkara injeman mah tah. Sabaraha nginjem teh? Namu teh penginten 200.000 mah Bu. 200.000, 10.000, 12.000, 14.000, 18.000, 17.000. Tong receh atuh Bu. Ameh jiga berat, ameh jiga pinuh, ku kenceringnya 200.000. Ah kitu saya atuh. Langsung saya ku kentengnya pepeus-pepeuskeun. Puguh dah aja 7 bulan. Sumuhun. Tah ayeuna tah mangpaatkeun tah. 200.000. Jadi kudu urang teh saeutik sing mahi, loba sing nyesa. Muhun. Sing bisa ngamangpaatkeunana. Komo kadenya, kade ulah sok ngalanggar hukum ulah boga rasa maneh boga duit 200.000. Terus kagoda kudu malam kemis. Oh moal Ibu, abdi mah moal kagoda kuno kitu Ibu. Teh hayalan hungkul. Urang teh ulah angan-angan ngalamun. Duh, anu diudang teh lamun meunang bakal menang sakitu 10 juta, sakitu 100 juta. Anu puguh mah dog tinggal igal. Duit anu 200.000 bea, nomor teu menang-menang. Gemun atuh keur masang sara balangsa. Keur masang sara balangsa, beusi ripuh. Jadi ibu tuh hayang boga pagawe usrip. Usrip teh Bu. Ripuh balangsa. Sumuhun. Jadi ulah usrip kudu motekar. Ayo usrip teh ripuh. Ayo uned. Uned mah jadi ripuh henteu balangsa henteu sedeng. Lamun saepul kaburu sutat. Lamun Aceh. Geus Cuma kan sama nih.
tah kitunya. Nuhun Bu. Mana juga nu bunga-bunga wae derek nya hareupan 40 poe pamajikan teh nya. Semuhun gitu. Aduh, Kita mah mesem. teu kedah dietakeun deui lah. Teu kedah dicaritakeun deui da ena parantos si Epi omongeun abdi teh. Kade bisa kamalinaan. Bisa Epi omongeun ongko abdi teh waktosna parantos hampir nyedek jadi Eta atuh sih. Mamahikeun omat teh tah. Ulah dihamur-hamur. Eta we kange baju reuneuh teh baju reuneuh teh geuning dapun bojo mah nya kitu baju reuneuh anu ibu teh anu sok diangge teh bade disuhunkeun nya ku abdi. Alah, mahal eta mah baju reuneuh tina anu. Nuhun. Eta teh pagi nyesep kesang. Jadi senajan baju reuneuh tapi urang teh komo ayeuna cicing di ibu kotanya, pan panas ayeuna di ibu kota teh beuki padat. Sebab kendaraan ngalobaan, kendaraan keluar unggal poe ti dealer, sedangkeun kondisi jalan anggar keneh. Nuhun. Tah, lamun make baju eta mah baju reuneuh anu tina anu teh kesang teh kaseuseup. Eta teh baju reuneuh moal aya di Indonesia mah. Supados kesang kaseup mah meser AC we cebu. Har, baheula ge geus bisi AC, ibu mah teu cocok ku AC mun ku Ahmad cocok. Nuhun atuh. Tah kitu nya. Ieu plastik pada dibantun ku abdi. Sekalian meja. Kabina-bina tinggi segala dibawaan. Ada eta naon dina buntelan eta. Aduh, Gusti Rumah Agung, itu naon rek dibawa. Eulah, jilbab geunah mah mau jilbab. Apaan kita beli eta Bu? Bisi naon? Itu sanes baju reuneuh. Kudu bisa ngabedakeun atuh baju reuneuh jeung jilbab. Gusti Rumah Agung. Ieu mah jilbab ujang. Aduh, aing mah jadi hayang seurit nyaan ieu mah. Kuat ka. Ya mah ujang ya, ari acup reuneuh mah ageng. Ari jilbab mah alit. Tah, sok renengkeun jeung bibir ujang. Hampir sami jadingna. Sami. Tah, ari baju reuneuh mah kokek. Ngerti tuh? Nuhun. Eta teh jilbab teh kesalasna mah abdi teh gaduh paman butak. Kangen nutupan pun paman. Teu naon kenana paman mah kieu nya. Ari ibu mah rek naon anu dipenta ge dibikeun asal urang salaku pembantu sopan saeutik kadunungan teh hade ku basa goreng ku basa ulah dume digawe di dunungan beunghar main celenun ulah sok diajar panjang leungeun. Dupi itu arca naon Bu caket lomari? Arca manik. Oh, sinuhun. Paingan mun diseukeut bibirna. Jadi ujang teh kudu komo kitu lah sing bisa mehapekeun maneh nu ngaran ngadunungan sabab nu ngaran digawe di jalma beunghar loba gogoda. Uluh. Rek kan gigireun TV aya jam tangan ulah pangangguran di sakuan. Sanajan ku dunungan teu kapanggih ku Allah Subhanahu wa taala mah uningaeun. Uluh sumuhun da abdi ge tos terang eleup ka Jadi, poe eta mah. tah urang teh ulah angang jeung agama hirup mah keur mah urang balangsa angang jeung agama katuruh-katutuh ujang sarua jeung nu borok dirorojog. Lamun urang beragama sarua jeung urang hirup teh cicing dina aturan. Dina aturan. Nya. Nah, jadi urang teh bisa nangtukeun mana salah mana bener mana nya mana lain. Matak ujang rindik-rindik Jadi mulik harti oge. ibu teh parantos uninga upami aya agama teh mana sarah mana bener. Nya. Atuh mana gaji keur abdi. Apan bieu geus 200.000 teh sakalian we jeung gaji. Cumun da cancok geuning cancok. Har, astagfirullah poho diasukeun deui ka jero ke urang cokot ratunya. Heeh. Tah. Kompaknya, sok tah. Tah malankeunnya. Ibu, abdi betahna di dieu teh gitu. Da kami oge saja mah betahna jeung anjeun teh kitu dah. Abdi mah upami ieu bumi ibu diangge leumpang ku abdi teh aya musikan. Ye, ieu teh ngajak 3 tahun ieu teh menang Kang Sarip asli arsitekna ge. Mohon. Kumaha cara ngareka imah supaya pika betaheun? Oh, Kang Syarif tinya ti Maharani Eta ya. teh tangga anu pargi kana loteng. Nuhun. Eta teh urut saron di jeun tangga. Nuhun atuh Bu permiose wartoskeun ka bapaknya. Mangga.
Jelema anak jelema bener jelema palingan cek kirata jelema merejel na beteng emak kalakuanana rupa-rupa jual-jal sakama-kama mikir nasib menjadi lanjut eta ku jelema ku tega ayeuna kabayang teu si Akang jauh tinggalkan tempat urang paheula keuleungan lintang ti jeung pamajikan si Akang ayeuna pamajikan si Akang aya nu nganiaya eta jelema ku tega ngamumurah nyawa manusia makanya urang minang maca dina koran mes-mes pembunuhan supir taksi jadi korban dibunuh duitna dicokot ayeuna pembunuhan di tiap desa garong jiwa jelemana diala hartana diringkit nu jadi lanceuk harta teu boga duit eueuh rupa goreng tapi kusabab nu jadi lanceuk mempertahankeun kehormatan mahkota teh harga diri nepikeun ka korban jiwana sedih nyeri kana hate dek ngalawan urang anu sakieu kaayaan mangkaning salaki jauh jeung aneh ieu malam Jumaah Kaliwon asa maringkak bulu punduk muringkak sabulu-bulu kieu aneh jeung itu jempling nasunan jeung aya sorak koreak manuk siit uncuing duh alah jeung simut eueuh digadekeun ya lah aing aduh hasupna melepak aduh astagfirullah Eca Eca dicibit dengan aing aduh cing dicibit dengan aing aduh nyanyari dicibit hidung aing aduh beak nyakit nyakata ima aing rek ciwat-ciwit eueuh ciwiteun Eca jiga Ece pantesnya Ece geus beda alam jeung kuring Ece teh kudu nanaon Ece teh Ece teh keur jadi juring Ece teh aduh beda alam jeung maneh sing eling ce Ece jeung kuring geus beda alam Ece ulah dugikeun ka mati nyiliwuri perlaya mindah rupa maneh mah di alam dunya Ece mah di alam iya Ece kita di bawah teh kan Ece iya Ece geus ngajuru di jero kubur teu budakna lucu sareng sarenge emang sok seserian wae Cek gede-gede Ece ari geus maot ngajuru bijilet dina naon Cek nyati biasa tina liang irung pos batu anak Ece ye mu hapereng akang manes Ece hayang amprol Ece di alam Ece mah mi HP teh mu HP nya mu HP
Ece ari ngajuru di alam Ece biasa make paraji. Loba di ditu ge paraji, jelema loba, tukang dagang loba. Biasa itu ge kemaraban budak dagang samangka. Samangka Monas. Cek abdi Ece sing tenang. Ayeuna Ece di dunia neangan gawe hese. Ece di ditu geus boga pakasaban dagang samangka. Sing betah tuh manina je. Ngandaripu ieu budak panguruskeun. Iya bener budak Ece ti si Akang. Ninang nyemo. Cicing aing hayang rasaan. Geus anak jurig. Yap, haung, hakang. Mugi. Daji. Iji. Hari cinta lain ketok magic. Hari cinta lain ember bahe. Si Amang, ieu teh mah si Amangnya. Mak. Cek. Eta diangkir di sauran ku Tuan Putra. Mak. Ya. Ieu teh si Amang. Eta Amang unya. Beri pegek. Aduh, Ece. Ya budak Ece teh nyaho garengnya. Mangareng katanya. Rarasan bapakna padahal nu pegek mah cepot, gareng mah buleud irungna jiga terong. Si bapak kemana Amang? Aduh. Ya, bah. Si Amang yang senang kain. Bah. Amu asin cuma goreng patut. Aduh. Cek, lucu budak teh, Cek. Amang. Di alam kubur aya nini maneta nu ngirum teh gini pakali. Di alam kubur aya nini maneta nu ngirum teh gini pakali. Apa di jana teh geus naon pa nini maneta anu nutu parete dan itu lantang. Aduh, lucu. Kabeh rata-ratanya orok di akhirat mah bengok. Nya. Pilihan ke Padung. Aduh, lebih kaget. Aduh, Cek geus bagi ketenangan. Budak lucu, tinggal ngurus, Cek. Pakasaban aya dagang semangka. Ayo Cek di asep di itu pasaran semangka kumaha? Pasaran semangka 100 sakeurung. 2 kereut? 2 kereut salawe. Aduh. Ari 3 kereut? 3 kereut 3.000. Ari sabendul. Geus nu gelo. Acaprak. Aduh, Cek. Arek tak eucuh heula hayu. Lain Cek aya naon ieu? Kuring sabab kakarak ieu kuring jadi lain dina alam impian Cek teh datang aya naon, Cek? Ieu teh rek ngahapekeun anak pamikeunkeun ka akang maneh. Ya. Da eucuh mah geus eueuh dikieuna. Aduh, Cek, urang di pihapan budak mungke urang pada ngagebugan ku tetangga. Pejarkeun urang ngajuru eueuh salakian. Emang maneh naon? Apa nih Cek mihapekeun budak ka urang? Heeh. Rek mun tetangga nanyakeun ieu budak mana bapakna. Pejarkeun urang reuneuh jadah. Mak. Nanya. Tuh, Cek. Mak. Ujang ngae cacing. Hayang naon? Manggaleng. Tingali. Kanyut ujang tingali. Tegadu acing si mama tepang meselkeun acing. Kapaksa ku daun cau. Ayah hileud dan dina daun cau teh mun melang kanyut tingali ni. Mama ujang tingali pala di sepitan amang. Aduh, hampuraeun ari budak. Cek, tah mata kudu bisa ngadidik, Cek. Ieu lamun kolot ngomong kieu meureun pada ngagebugan. Tapi ku sabab ninggal di budak, hampuraeun, tapi urang ulah terlambat didik, Cek. Hampura we na, ke budak teh meureun eueuh engke ge hajat di jero kubur teh. Eueuh rek nundatan budak. Rek nanggap naon, Cek? Rek nanggap ieu we golek Asep Sunanda. Nepi dalam kubur ge. Cek. Sejana ramen. Mama. Da aja cenala payuna tidurnya nepi ka akhirat. Masina apa jalang aja taluna payuna jadi tahlil we.
Aduh, Ece. Ya Ece, budak sekolahkeun Ece. Ya budak cerdas Ece. Cerdas. Cek sakolakeun. Nurun ka bapana nya Ece nya. Di jero kubur ge aya sekolahan. Heeh. Guruna oge eta. Saha guruna Ece di ditu? Ewon. Ewon. Pan ewon geus tilar teh dunya. Oh, Ewon anu maot gara-gara dioperasi hernia. Oh, sok tebung jaga Ece. Panggih aya. Aduh. Jadi Ece ayeuna masuk ka dieu teh hayang nepungan menjadi salaki. Salaki Can balik Ece. can balik. Ti harita ti waktu Ece ditinggalkeun reuneuh 2 bulan, nepikeun ka wanci kiwari can tepungkeun hijin kuring oge. Nah, ai kitu mah nya tega bener dengan program. Lain teh ngaprokan Ceu. Akang teh can uningaeun yen Aceu Ece tos tilar dunya. Oh, kitu bejakeun re ulah itu. Kakang maneh. Ulah itu nya. Ece seri deui Ceu ngeunaheun serina. Aduh. Cek, di ditu ge aya lagu nya Ceu nya. Terus kan cukup di tengenahan Cek. Nah, ulah wakan dijual ayeuna. Agung. Mama, ngalagu nu kamali teh basa me pene ujang teh geuning mama ih. Oh, lagu naon ya? Lagu eta teh gini, lagu. Oh iya, lagu naon teh dah? Papacangan. Ah, eta Kumaha Cek? Lagu papacangan. nya kumaha teh geuning mama. Aya keki sok ngadenge mama ge, aya sok ngalajo jaipongan. Nya cing sakaca kumaha. Ulah nonjol deui. Akut no eli. Nino. Sorana uneuh. Lagu iya ya Cek di ditu Cek anu kasihan. Aduh kasihan ingin terbang ke awang-awang tak punya jang-jang. Begitu. Kenyaho itu mah eta jarang kan jarang ieu nu meuli ngaset eta. Aduh. Mama, Ini tuh. mama. Tingali ujang jangkang suupungkul. Aduh. Ya, Ece omatnya Cenya. Omat Ece geus aya nama leuwih hade Ece. Tenang dik, Abi geus bilang ngomong ya, ieu demi kanya Abi ka Ece. Demi kanya Abi ka Ece. Tenangkeun, jadi Ece sing percaya sabab Ece engke hiji waktu bakal nepungan alam anu bakal alam langgeng Cek di dituna. Ucap Jadi mun aya kene kesempatan keur Ece. banyakeun atuh sampurnakeun. Keun kayak kuring teh hayang boga dulur marakayangan, hayang boga dulur mulih ka jati mulang ka asal mulus rahayu berkah salamet ginanjar kawilujengan ulah nepikeun ka bawah ka jalan sakaba-kaba. Nah, Jadi Ece geus retong. Amang manggaleng. Hayang kana nangkarba. Aduh Jang, eta mah ngaran jelema ieu mah sakaba-kaba. Oh, sakaba-kaba. Aduh Ujang nih mau tekar. Terus atuh Ujang mah jeung Mamang di dieu. Nyadek di dia dan si mama mah rek gok di ka itu. Astagfirullah. ya kagoki alam kumur. Alam kubur Ujang. Nya. Abung kena anak curiku. Eta meja jeruna dihakan. Sajaroning cicing teh beak sapotong. Ujang lain coklat eta mah Ujang. Sugan teh coklat da amis naon geuning amis aya meja amis. Ai heueuh coklat poho. Jadi si amang nu gela atuh. Mau HP-nya Ece erek balik ngape ka budaknya. Wayana miluluyan yang emaknya. Ece, Ah, yang milu mama. Ece, ieu budak teh ditinggalkeun wae Ece. Ngakeun Ah, mau HP. Goodbye Ece. Bye-bye. Kembang wera daun turi ayam luangan bae namun teu aku diri pasari ayam rejengan bae. Mun teu salah mah ieu kuburan anak teh euy beda ieu.
lain dia menang beja ti si gareng gue jeung ti tetangga cenah budakna geus aya di imah si ijemna cenah di kuburan keneh ku kituna dek teh nanyakeun cenah bejana di garong pamajikan aing teh di paehan da ieu jeung kuburanana euy mana korek api teh dewek ludeungan nya tengah peutingnya daya si laing duh ieu nya ijem maot tanggal 47 bulan 16 dinten wage eta mah tetangga juri gini mah Ririwa sama tangarana beda Ijem Sukardi. aduh sugane atuh aya kan di jero kubur si jam-jam nya salaki maneh ka mana menyan teh euy duh bukan teh korek api euy pepetasan kan ada sarwakeun aku petasan besok kembali datang jurigna cenah bajana ku petasan mah oh jam ya salaki maneh jam datang sanajan maneh ayeuna geus aya di alam Irian Jaya aing masih kena aya di dieu hah aduh ampun cing jam Kah, nah biji ti tukang nih tadi dia tukangan akang. or ijem Kang, ari maneh teh kunaon ijem pangna paeh teh nah, kubu bae sote di paehan batur, murunan teu karasa daunna. kees sebenarnya Nya, bajana maneh ngajuru di alam kubur ajuru. da budakna mah geus dikukut ku si gareng di ditu Nya, akang masa sonoan heula. Kang, hah masa sonoan heula. ipu gue tapi nya kitu da kami teh teh mawa paku panjang sebab menang beja ti mama lamun ijem hayang jadi jelema deui cenah mun-munan kudu dipaku Nya, kan kulantaran pakuna leungit di jalan kapaksa we ieu ku seumat naon we Kang, uing asa ulah marakayangan, Kang Iya. sampurnakeun Kang. ai mana teh hayang disampurnakeun atawa hayang ngirup deui Hayang ngirup deui amun bisa kene mah akang sugan bisa ngoperasi. ka dieu tuh ka dieu hareup teh ka dieu tah tadi dinya Nah, tah ieu mun-munan ku akang rek dipaku ku seumat nya, abeh jadi jelema deui nya nya. nah geuning lain sirah ieu mah lain bujur jem kalah nongeng jeung nongeng je Naon sih? paingan jika nu ngajebian nya teh keur nongeng iya mun-munan nu dipaku teh Pengen teh mau bubusina. aduh Mun-munan, sih apa jadi jelema deui mun-munan uing. tah sok ta eta Oi sok, jam geuning ieu kutumi lu ka akhirat oh nya, mun riap kieu nya kubu pangiarankeun atuh. aduh ampun teuing tah sirah maneh teh ijem Nah, da mikeun duit ayeuna ka mana rek kabalanjaan da moal payu da sieun nu dagang lagi dibelian ku jurig mah tah kapaksa ayeuna maneh teh rek dijadikeun jelema deui rek dipaseuk mun-munan nya, jadi wayahna maneh teh bakal jadi jelema deui ayeuna heeh sok pasuk. cicingnya nah jadi aya dina jero kereta api teh jam oi ngaji karo nyerang Kang ngeunaheun jadi jelema mah Kang. hah Ngeunah. nya cik aya ngege jam jadi deui jelema deuleu Nya si gareng mah teu atoheun jam bagja teuing deuleu hayu atuh urang balik deui ka imah Ayo, Kang. geuning itu balebat geus nemongan Nya. heeh